Halo sahabatku semua, berjumpa lagi di episode Superman. Kali ini, Superman mengunjungi sebuah acara yaitu acara Ngaruat Lembur. Acara yang menampilkan berbagai macam tradisi budaya kesenian, sebagai tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat rezeki hasil bumi, serta keselamatan yang diberikan Allah SWT. Tradisi budaya ini sudah menjadi turun-temurun. Acara ini juga sekaligus untuk melestarikan budaya Indonesia, supaya budaya Indonesia tetap ada, dan bisa dilanjutkan ke generasi berikutnya. Lokasinya berada di Kampung Bojongloa, Desa Babakan. Kalian masuk aja ke jalan menuju Villa Bojongloa, kemudian akan berjumpa dengan Brainwash, melewati beberapa villa, tinggal ikuti jalan, dan kalian akan sampai ke arah yang dituju. Acara ini dimulai dari jam 4 sore sebagai pembukaan. Kemudian, azan maghrib kita istirahat dulu hingga Isya. Nah, setelah Isya, barulah acara ruatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina sonten ieu alhamdulillah di dusun hiji Babakan, Desa Babakan, wilayah RT 05 bade ngayakeun hajat luar atau disebut hajat bumi anu dilaksanakeun insyaallah berarti tabu 5 ayeuna bikin karekse anu biasa dilaksanakeun setiap setahun sakali mah nya. Nah sakitu nu kapiatur hatur nuhun kana kakompakanana mudah-mudahan lancar sagarupina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh di dieu aparat papayung pemerintahan oge para panitia nu gelar tradisi ieu atur nuhun sateuacanna bilina awal mungkin abdi pas ngahadeungkeun kidung raja abdi bade ngidung raja anu kapungkur pisan anu gugur perkawis bahasa mah meureun aya benten meureun aya nu naon ieu teh Sunda naon kitu. Yang Guru Agung Pangruhung Nelunggal dikalakeun anu langgeng dengan lunggalna. Kadewata abdi dana suka kapohaci abdi dana suci kuring rek diajar hidup. Yang
ngidung cerita pantun ngahudang carita wayang ngilokakeun nyungcruk laku nyungcruk laku nu rahayu mapai lapah nu baheula Tujung Bandung kadalapan keur disorang disina terus narutus disina narajang alas alias terus narutus parias narajang alas da puguh galur ing tutur lembat papatan carita di mendi pipasiniun di mana bicaritaeun tetep pasti kahiyangan ditanean ku cupu manik astar kasadayana kawargian simkuring anu dipika cinta anu dipika hormat hatur nuhun tos ulem simkuring ti Madapura Len Lebak Anyar Purwakarta Ketoge ka para kubuhu wisu putu jabung tumalapung dia tempat sejarah kawakin saya Bapak Abak Tiraga Jursuk Mamudut Lapahan Bahula warisan para karuhut sadayana kami sejami bin amit alamenta minta diruat dirempak dipunahkeun sagala rupa anu ngarogahala ieu katempatan di mana kuring cicing, di mana kuring nyaring, di mana kuring dharma, di mana kuring swadharma, di mana kuring dipincak dirinya langit disuhun. Boge ieu katempatan mukakeun kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, tur harmoni kami kasadaya. Siliwangi mangka hurip bojong loa mangka waluya hurip Sunda hurip lembur amis budi pakaya mukti nun yang agung yang makawasa kami sejabibit amit alamenta menta diruat dirempak dipunahkeun sagala rupa anu ngarogahala nagara anu delek karena hayatna sejak nyanggakeun sadi saburapina mugia bahan katampi kami nada hampura sapapanjangna pilih kirang tata krama kirang tata basa goreng lampah tur paripola hampura anu cenda rahayu bagia rahayu tabe pun sabun sampurasun
ampunnya para agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci, jembarna kepala leluhur sabeueur awun, ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu teu muguran Karama anu teu mungkaran. Deheusna ka Ibu Rama anu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan. Nyanggakeun sadaya-daya sasaji saburatina ngampisarina parasa pangasih ti Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alit Silokaning Pusakadi. Pami ka manungsa nu sarasa nu sasaji titis waris nu sajati. Geus jadi uga nu nadrag dina waruga, gumulung jadi sungsung jadi balung jadi pagara pangawas. Sumujud kanu Maha Agung sumunggah kanu Maha Kawasa. Aduh dibirik haluang jeung karinding, haluang nu ngajak hudah, karinding nu ngajak nyari. Sangkan hudang alam rasana, sangkan nyaring alam pikirna, salawasna ngadem kaya. Teu dijajab ku rajah pamunah ngaramapah dina lampah tumaninah. Diruat ku sasajen sangkan saajen saaji sapangarti jadi budi parangi anu tata titi turti turnas titi geus sadiangking daya pangawasa Gusti dina sari rasaja. Disim kuring nyanggakeun sekar pagiring catur paguyutan kapara papayun latara oge kapara tutunggul anu ngadep di batu nunggal. Tempat tepungna kuring jeung nu kurana, tempat tepungna kuring jeung nu can kasar, tempat tepungna kuring jeung katuka. Bis linglang ti alitok enong alam padang tok enong sing marga enong. Jagat sakapal wis takapal, jagat sarepati sakapal. Ya ingsun pangeran kang purbau sisa. Rohbani sumareingna kadut lan usus asalna caya bumi rupana hideung. Roh hewani sumaraingna jajantung lan getih lan dangu asalna caya geni rupana beureum. Rohani sumaraingna nyatana pikiran ngan ingetan asalna caya angin rupana kone. Rohani sumaraingna utek lan rasalan awas asalna caya banyu rupana bodas. Roh ati sumaraingna paparo anu nyata anu suci asalna tetesan ingdat yahu. Roh birubi sumaraingna udal nu dibidil kudus diobial kudus anu geus nyangrok dina raga lan sakabeh alam. Atuh kadulur kula anu sajati anu calik di palih kulon pamuka lawang bakar malaikatna ajal putih. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih wetan balik bakir malaikatna purwa kawasa. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih kidul tali ari-ari bukur malaikatna untun rasa. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih kaler getih-getih malaikatna ajal pisan. Nyusur tapak tilas jiwa, tapak tilas jiwa, tilas akma tapak akma, tilas sukma tapak sukma, tilas nyawa tapak nyawa, tilas maha cahaya. Manunggal saja tening abdi kaula diri, manunggal saja tening abdi kaula manungsa, manunggal abdi saja tening kaula Gusti,
atuh inten-inten ing manungsa lulumpuhan pulau napas hurip huripna teken ku pati langgengna teken ku Allah hirup langgeng salawas ahu kasusut tunggal nu wani-wani kadupak ku cerah kadampin ku cerah gunung guru candra rerang cihaliwung nujang ngidul nujang ngokolakeun gunung pujang liliri buku citarik tatangga buku cisalak ayahing ibu ti handap sang ratu tujuh kalangka ngadingding pertiwi dipunah ku raja pamun datyahu dokter giling angling dharma saking mutan kula nada hampura anu linggih pundi ku ratu sampur ratu Sunda Nusa Jawa anu bakal nyalametkeun umat sadaya caangna cahya panganti pancelning jati pangucap sajati kasang yang bugal datya ingsun Dharma lakoni teges mata sinyaluri nutur bumi curman cur cahyaning Gusti sembahing alam sakabeh pancen ngiring kersana subbayu kakurungan rahayu hirup waruga cangkang manungsa mangka rancage geuning hati mangka waruga ning rasa tegesna terat nitis tulis ingsun datano manunggaling hirup hurip salawas manawi bahan katampi nyanggakeun kaula Gusti sadaya-daya pangawasa kaagungan anjeunna gesan netepkeun dina katumbalan wujud Gusti nu Maha Suci jadi jalma anu meunut kana rasa panceg pageuh ngalalang dina diri anu cager dina adat anu bager dina pola anu bener dina pangarti anu pinter sangkan pinanggih tilulur rahayu bagja waluya hirup waras jati walakri nagri sampurna rahayu 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 kersani Gusti rahayu sampurasun
riwayat sebutir kenyang. Di belakang punggung kota ada desa yang menua seperti lorikui basah. Halaman-halamannya dilahap pancaroba. Namun lapar tetap mengeja perut-perut manusia. Tanah mengunyah kuku para petani, lalu memuntahkan padi sebagai bentuk dari mukjizat yang kelelahan. Dan sawah adalah hamparan urat hijau yang dijahit Ibu Pertiwi. Tubuh bumi yang sering menderita asam lambung. Sementara matahari menagih hutang paling purba itu setiap pagi menyita peluh tulang-tulang belikat orang-orang ladang. Mereka menanam musim dengan kepala berbau lumpur dan takdir. Mereka mengubur lapar sebelum lapar sempat mengeja perut anak-anaknya. Sungai mengalir seperti doa yang lupa pulang, membawa sisa keringat cahaya, bangkai senja dan bisikan para leluhur yang masih berkeliaran di sela akar sampah, hui dan talus. Desa tak memiliki gedung-gedung tinggi. Hanya burung-burung yang bernyanyi, yang saban sore menyembah langit, memuja Sri agar mimpi adalah kenyang. Juga tak memiliki saham. Hanya segenggam benih yang nilainya lebih tua daripada seluruh angka dalam rekening peradaban. Ketika kota-kota sibuk memoles jerawat pada ribuan cermin pencakar langit, desa tetap menjadi jantung yang tak dapat dipotong. Mompa beras, jagung, sayur dan kehidupan, kemiliaran mulut yang terlalu kenyang untuk mengingat dari mana kenyang berasal. Manusia mungkin masih dapat membangun 1000 menara, namun tak akan pernah berhasil memanen nasi dari runtuhan kuku di antara jerami. Dan tangan-tangan para petani itu adalah riwayat
sebutir kenyang. Keluarga anu jaibana dihandap, bila nu meninggal kena kehandap. Bangga negara kehandap. Nganterkeun budah kasih tempatna para wisata juga para remaja di pasar kota
Sebelum lanjut di acara selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini kepada kerabat, teman, atau keluarga agar mereka juga tahu tentang penampilan kesenian masyarakat ini. Tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan hiburan kesenian berikutnya. Dan sekarang mari kita saksikan acara terakhir dari hajat luar ruatan bumi ini. Wanci murid surya rek pamit hujan letik kari rintik tinggi laban batin melebar sisi basi sir jayati mangsa sarep narek datang di barengan kikilaban ombak letik pating siriwi sisi basi sir jayati sisi basi sir jayati sisi basi sir jayati mangsa sarep narek datang di barengan kikilaban ombak letik pating siriwi sisi basi sir jayati jayati ait janji pasini mudah rasa cinta jayati mudah lakon duaan memperbagus rasa dedem jayati aike janji pasini selalu memperbagus rasa cinta jayati mudah lakon duaan Terima kasih telah menyaksikan beberapa video penampilan dari ruatan hajat bumi dari masyarakat Kampung Bojongloa, Desa Babakan. Semoga terhibur dan ambil hikmahnya. Dengan adanya kegiatan budaya dan kebudayaan ini menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia masih hidup dan aktif.
sehingga bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Karena budaya adalah napas negara. Selama budaya hidup, negara tidak akan mati. Kebudayaan tidak akan ketinggalan zaman. Yang ketinggalan adalah kita yang melupakannya. Sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari video yang kami tampilkan.